terus urang teh rek kumaha tuh enak teh rek pabetem-betem wae. Hayang loba ngawangkung enak mah percuma. Naon anu jadi mata percuma nah sok ngomong atuh. Nya percuma we sok segala rupa sok dijadikeun masalah. Ah wajar we saha lalaki anu teu nyeri dikitukeun mah. Heeh matakan geus teu hayang ngomong barang teu pira dijieun we masalah. Oh cek maneh teu pirasa teh atuh urang mah nyeri. Masa kijing teh dede kunaraon pabaeud-baeud. Rek mana? Tah eta rek kalebak, eta kunaraon pabaeud-baeud. Naon nongkrong we? Ieu heula. Emang teh ngaganggu kitu kamarane? Kunaraon atuh pabaeud-baeud. Masa kieu kunaon deui mah nyon wae. Nune nyeri hate engnya. Gampang Bang Saki, nyeri hati mah kudu loba ngopi. Hah? Ngopi? Emang no urusanana nyeri hati jeung ngopi? Nuni mana lain-lain bukan yang nyeri hate itu tah ngopi. Ye, karena nu loba ngopi masuk mulus beuteung. Jadi anu nyeri hati ge mau nyeri hati, kalakan nyeri beuteung. Ya mah, atuh nyeri hate bukan nyeri bedeung, apa lagi itu mah. Tuh, tinggal di jelema koplak makal kah ini? Adegan di balik layar. Action. Ah wajar we, saha nu nanti. Saha nu teu nyeri? Action. Woi. Action. Heuh cek maneh teu pira teh. Teu pira sote. Teu pira. Action. Tengantong gitu ah. Action. Hah, Bang Saki jeung teh dede kunaon pada baru. Bab. Action. Bang Saki jeung teh dede keur naon? Keur baba anjay. Action. Emang teu ngaganggu kamarane? Action. Ye, kan anu loba ngopi masuk nyeri beuteung. Legeun?